Enjin, Wilujeng Sumping, utawi datang rombongan kulawarga calon pengantin pabega Jan Putra Anugrah, putra kakasihna Bapak Agus Setiawan kali Ibu Yeni Komaria. Sanes kanta tatamu rombongan anu sakitu ngeukeun ngadet ka bandareut gambat datang pidang sim kuring asmana keluarga Jembar calon pengantin istri Deng Sri Yani putri kakasihna Bapak Wasimin kali Ibu Rukmida ngahaturkeun Wilujeng Enjing Wilujeng Sumping. Pangbagia bari dilaksanakeun kumarupikan persembahan upacara adat Sunda mapak calon pengantin Wilujeng Enjing Wilujeng Nyakseni.
Abah. Tidak bisa aja. Nah, itu bah, Abah. Bah. Oh, Alhamdulillah jeung rombongannya bahnya. leres kantor namun. Sumping ya kacauan panganten pamanggeun. Ya, tentu insya Allah. Rombongan alhamdulillah rek kadaog ya kan Neng Srianinya. Sohan, leres. Sakinah mawaddah warahmah. Amin, bah, amin. Ampun bisa. Bah. Aduh, nanti orang-orang di Rajahan dulu segera. Mangga, mohon. Meh aya dina kalancaran gitu, mangga haturan, bah haturan. Nah, ini pakai jeung sintrang-sintrung sagala kunaon, we. Kunaon? Nah, leueur gitu bah eta teh. Guys, mana si Ambu? Bu. Bu, karena mungkin ya tinggalinya. Karena mau ke kabungah ya, kasih bilang calon panganten pamanggeun teh. Urang hiburan rasa gedeng Bu, kerasa. Sejak munting kalau agung mugi Gusti
sabar deh. Permis. Halo, kemarahan aja dia. Oh, jangan dia. Oh, mereka itu namanya pembagian di abah. Bugi ya, jangan ayah di dalam pembagian sebenarnya. Bangga, bina bangga di abah pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, hei, kemana ya? Arek balik abah. Nggak usah dong, nggak usah. Naon itu tinggal dang nggak usah bagian. Tuh tinggal hijau. Iya di luhur ayah, katanya. Jadi nunggu kampleng tak iya araya. Naon lu tinggal coba. Jok tinggal ayah. Oh si ambu kuning Allah, dengan ayah kene. Musuh hayu. Hayu kasih berukur dengan teres. Hayu orang balik. Tinggal di warga ada apa sakit letikna. Lain ku abah dia kemarin tanggal 14 jadi mari Subang. Kumaha gitu. Anu make singa-singaan. Jadi kumaha. Heuh, ku baru dak jadi singa nah, abang jadi endog berat. Heuh. Kumaha lek. Ya sakali jang buru jang. Sia. Ya. Buru sia. Ya. Buru aku. Ya lagi kamu dak kaca beres. Nah. Ya. Hiji, 5, sarapan, 16 ya. Lah, ya. 2, 3, 4 sarapan. Balik sama Gusti. Aing ini nanaonan sabu. Lain naon eta kajungkan teh jadi labuh. Sambil pengaran si balik ya esa. Siap. Oh, coba. Ya, kok. Oh, ya. Hiji, 5, sarapan, 12. Naon? Hiji, 2, 3, 4, 5 sarapan. Ari aya 1 urang batu tuang kene atuh tuang. Kamu buru hayu dah. Ayo, kamu buru ya. Nah, kaya aya tinggal eta. Naon ibu? Samuel. Tekedah dia, tekedah ibu tekedah. Tekedah gigituan nuhun. Wapi mah hieun. Ieu teh 18 geus 2. Ah. Balik ka teh. Nah, ya. Siap mangga. Ya, ayo Pak, ayo. Ayo. Ah, ini ada nanaonan. Ari di sabu. Naon aing aneh kan. Iya cuma balik mere tapi aku kira yang 30.000. Yang nuhun aja. Ojo lama. Anak nuhun ke. Gusti Allah. Gelis babahnya. Mama, saya minta nama. Oh, si bungsu teh ampun. Anu kata rajang ampun. Ya.
tengah sing sakinah mawadah warahmah nya mah. Ngacai sing janten ka. Adarat sing janten ka. Kitu we pokona mah. Sauyunan mah ya. Amin ya rabbal alamin. Aduh pusing ini. Rupina pambagia diberi balasnya. Oke pagi teh mamah-mamah kene ya ini. Nah haturkeun nuhunnya. Mugi sadayana aya dina kaselamatan. Amin. Aya tuh jangan. Buru hayo ini tinggal di tamu. Nyatu sok kerja dia. Siap. Nah. Ayo. Ini 58 12 27. Iya. Malam minggu malam panjang asal kalian alat dengan hiburan aku kali satu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mugi sadayana nu aya di tempatan sing aya kana kawilujengannya. Rupina ti pribados anu ngadeteran di acara dicekap kedui itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.